Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadaya dipaparinan kasehatan dina kaayaan pandemi Covid-19 ieu. Ka para ibu bapa miwah rerencangan sadaya anu kusim kuring dipihormat, dina waktos ieu sim kuring bade nerangkeun sakumaha pentingna menjaga kebersihan diri sareng sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Kedah wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala penyakit. Kumargi kituna oge sareng sadayana rerencangan kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna kedah dikawitan ti ayeuna. Dina salasa hiji hadis diterangkeun innal wafatul minal iman. Anu hartosna kebersihan teh sebagian tina iman. Tina hadis eta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang upama urang sadayana iman ka Allah berarti urang kudu bersih atanapi suci dina sagala kotor boh hadas alit atau hadas ageng menyebabkan urang teu suci. Hayu atuh urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadayana sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para ibu bapa sareng rencangan musim kuring dipihormat, cekap sakitu abdi nyanggakeun dihatur pamungkas disanggem bilih aya anu kirang endep serehna atanapi kecap anu kirang pernah larapna mugia kersa ngahapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.